Tah baraya nya ari urangna konsisten mah gitu direspon ku bos memet teh matak urang teh kudu bener-bener konsisten teh nya ayeuna urang konsisten teh kumaha cenanya ayeuna urang mun rek ngupload misalkeun 3 cerita hiji foto hiji video hiji tah mun cenah hayang rada loba 5 we heula tong kaloba-loba cerita hiji foto 2 video 2 sakitu heula ulah loba-loba teuing urangna kudu fokus konsisten jeung interaksi gitu nya interaksi teh kumaha ayeuna cara ngupload misalkan pertama cerita atau foto urang teh ulah wakal ditinggalkeun geus ngupload foto atau cerita teh urang teh interaksi heula nu aya ngaliwat dina beranda urang nah 10 sekali nah 5 kali komentar heula urang teh supaya urang teh bener-bener konsisten jeung interaksina ayeuna lamun urang tep ngupload nya urang ngupload tinggalkeun ku urang interaksina mana gitu nya urang teh ayeuna ujug-ujug ngupload ditinggalkeun jadi interaksina gitu nu pokona mah konsisten lah urang tetap semangat gas terus berebetkeun nu pentingna mah para pemulanya semangat we konsisten nu pentingna mah ulah belet betong berebetkeun pokona mah sakitu we ti pusat mah